Jangan dia kelebet. Cari gitu. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Punten Ki nya. Ampura ya. Nya. Punten nya Ki nya. Ieu kieu nya Ki nya. Heeh. Kitu bade tumaros kitu nya. Kitu geus katanya kakulon ka kidul ka kaler, kawetan. Teu nama di duren teh aya pananyaan halus nyaeta aki-aki. Nyaeta ayana di tepatna di Kampung Duren gitu nya. Terus warungna namina warung Palestina. Oh bener pisan. Oh, aki mah tadi teh pura-pura we kitu Jang. Pura-pura aki mah. Teh ieu mah. Oh, aki teh maksudna bener. Ada yang lebih maksudnya iya lah. Aki teh nya. Oh, aki atuh sadeui. Jadi kieu Ci, cenah mah gaduh kasaktian anu bisa menerawang. Waduh, tuh. Aki itu pegawaianna emang kok kitu aki mah bisa, Jang. Sok atuh aki nya abi teh maksud dan tujuan abi teh ka dieu teh bade naroskeun kumaha perkembangan hidup abdi ka hareup. Oh kitu teh maka dibejakeun aki nerawang atuh Jang ya. Karena aki nerawang ya, ada. Jadi kieu ya kieu. Iya maksud tenang we ke aki nerawang masalah eta mah teu kudu beja nyantai aki mah dah remuna kadang heula. Kumaha teh? Kumaha Ki? Ceritakeun ha kumaha carana? Kumaha Ki? Eta kumaha? Mana anak? Tadi kan dijelaskeun tujuan abdi. Terawangna poek gitu Jang gitu. Jadi kieu nya Ki nya. Maksud dan tujuan abdi teh ka dieu teh bade tumaros tentang kehidupan abdi kadepanna Ki. Oh gitu. Kena meureunna maksudnya. Kena teh bakal kumaha ieu teh. Oh, apa gitu mah. Iya ya enak mah aki mah nya da. Kumaha nya ngaranna teh mah sebenarnya aki mah nyumput teh sebenarnya mah muka nyaon batur lagi. Boga apa bisa gitu tah nya. Heeh. Tah ayeuna da bongan ujang minta tulung ka aki ya. Ku aki dicumponan ya, ha? Ku aki dicumponan ka maksud jeung tujuan ujang teh gitu tanya eta. Mohon aki mohon. Sok abi bantuan. Aki da make iki alat aki teh. Ya alat naon sih Ki? Ieu teh alat terawang. Alat terawang. Nerawang masakan batur di mana kan sok loba nu lalieur teh leungit tah. Ini mah rupana aqua galon. Terawang itu jeung bisa terawang bisa mere kode sok ayo. Saya kan usak. Tahu bulat digoreng jeung nu gundur-gundurna gitu. Gitu aki. Oh, ieu teh kan. Jadi teh ieu teh alat penerawang lain alat sembarangan gitu. Sembarangan ieu mah. Katara kurang teu pola ieu. Salah aki-aki apa kumaha ieu teh nya. Oh, enak baca ieu ku aki ya. Sok jabarkeun ku aki. Aki mah si sombong. Apa tuh? Makam nu keung tadi sebelah kudul teh ningana dekat Pasir Panjang. Apa teh eta? Oh, eta apal. Oh, syukur sapal mah. Pas kitu nanya teh. Lain aki mah sing eta apa gitu. Oh, sing nama akhir nerawang ya. Kedeung heula. Oh. Mana pasti lahirna salah-sanya. Salah Ki Rebo. Oh, meureunan merebo teh salah saheula meureunan. Terus rebo, aki merebo gitu. Bener Ki, bener. Gitu teh atuh. Kita teu beda. Oh. Orangnya ya mane pasti imana di kidul pan? Di kaler Ki. Meureun terus kaler di kidulan ka kaler meureun kitu. Bener aki mah. Aki mah. Bener ini sakti mak ya. Ya baru kan kita ketemu deh. Oh. Terus masalah ya anak mana aya 2 pan? Ki aya 3. Meureunan meme 3 teh 2 heula. Teh ka 3 tapi jeuleuy. Bener Ki, bener. Aki mah tara salah. Ku sakti-saktina Ki. Aki mah tara salah. Nyaho sagala rupa. Gedeung heula ya. Ujang poe naon? Poe Minggu. Poe Minggu. Minggu teh hana caraka data sawala Senin Salasa Rebo. Gedeung heula hitung-hitungan rebo nya. Misalkan Minggu teh 7. Wadalana naon wadalana? Minggu wadalana Minggu terus lahir Minggu. Nangarana saha ngaranna? Didin teh 7 tambah 2 12 dikurangi 5 hiji nitina teh balangsa kamu ngora keneh tah beungarna kolot gitu.
Kalau teh sabaraha ki? Banyak karena kadang terawangnya. Engke maneh pinangi Bang Bagja teh kira-kira umur 70 jeung 80 tahunan. Oh, aki maot manten meureun saya aki. Oh, tibatan si teh menang kesenangan, wayah sakitu ge lumayan. Ya coba tuh dihitung deui ku aki. Ye, dong hitung deui ya Didin. coba. Pada Didin teh 57 kali 5, 5 kali 8, 75 70 57 02 75 kosong. Tapan berarti nitina teh mana teh pan bumi jeung langit. Berarti mana teh nitina lamun hujan teh mah kahujanan gitu tiris. Berarti mana teh kesenangan engke koskolot. Terus kolot. Oh. Di arep-arep ayeuna senangna kunaon geus kolot aki teh. Nah, kayak kurang bisa kaki dipanggil. Coba. Bisa ngurangan, dikurangan gitu. 70, dan apa 80 70 tak bisa lah 20 tahunan atau 40 tahun mana bang senang. Aya syaratna meuh. Ya, kadang kalau orang koroan heula. Iya. Perhatian kepada senangnya Didin, tolong datangnya jangan lilating ya. Ya, iya mah ada. Ya mah mujarab ya mah bisa datang. Nah, ini mah ujang arek mere. Tara aku ujang ke akhir mere 2 juta atau 5 juta ke akhir mah iya kan mah ngahargakeun aki mah. Nah, kieu ya kinya masalah hitung-hitungan honorer cenanya istilahnya jasa gitu nya. Jasana. Abdi nganuhunkeun, abdi mah masih ana naon ka aki. Punten nya kinya. Ya aki mah jalan mana tara maksa kajen ujang arek mere 5 juta 2 juta kita mau ngambek ya aki mah. Aki punten wae boro-boro sakitu aki abdi teh da hoyong nama gitu nya anu ieu we anu ridho ka abdi ngan teh gitu. Ari kitu mah kira eueuh mah teh naon. Ngan ieu jadi jimat ke ujang ya. Lamun teh make ieu samur umur ya ujang mau buru-buru beunghar. Wae ujang kudu pake. Hiji merenang mah kahujanan teh. Pake ka ujang kitu genta. Oh, siap aki nuhun nya. Siap. Ieu nuhun atuh nuhun jimat teh nya. Pake heula pake. Tah kitu hiji mah kahujanan dari cike datang tereh. Kita datang tereh. Begitu siapa sok ayo. Kinya anu tunun nya tuh kinya. Siap Aduh, ada di jalan. Sok ayo bang ngomong aki teh kumaha sih lamun sama ieu abung-abung urang teh nyare duit. Urang lain teh boga duit, duit mah aya di Bank Suis. Yang hese nyokot mah. Ayo mangga. Ayo wae blak tah. Gua tak kenal siap baksa. Di rumah kisah telah aku mangsa.